deui dina program TV Kabar Kabur. Sareng abdi Nesya Putriskansyah Jeung abdi Agisha Megami Kaina Pohan. Dinten ieu areurang bade ngadugikan warta anu keur viral ayeuna di dunia maya. Warta anu keur viral ayeuna nyaeta ngeunaan protes wargi Rohingya kusabab saeutik asupan anu dibere ku pemerintah Indonesia. Wargi Rohingya anu ti kamari ngariweukeun nepi ka nimbulkeun karusuhan anu ngalungguh warga. Salah sahiji contoh karusuhan di kalangan warga Rohingya nyaeta mimitian ti maling baju, ngagorong kelapa, jeung ngagoda unggul awewe nu ngaliwat di hareupeun manehna. Bikin ngabuktikeunana, hayu urang sambungkeun ka reporter tina lokasi. Reporter, kumaha kondisi di ditu? Oke, ayeuna abdi bade ngawawancara salah sahiji warga Rohingya. Tahan nami anjeun teh. Linggi di mana? Kernaon? Hapunten nya pamirsa, margi wartawanna ngalamun hal anu teu kondusif. Duh, panas. Selamatkan lembab jasmani anjeun sareng Le Mineral. Air mineral asli tina sumber alam anu kaya ku mineral esensial. Kalayan kandungan mineral anu paling alus, Le Mineral teu hanya air mineral biasa, tapi oge kuncina pikeun hidrasi optimal sareng kesehatan nu miboga panjang. Le Mineral, pilihan anu cocok kanggo hidrasi optimal sareng hirup sehat. Pilih sehat, pilih Le Mineral. Baik deui dina program TV Kabar Kabur. Abdi coba bisa mengendai ka reporter di lokasi. Panas kieu euy. Oh. Oke, abdi ayeuna karang di dieu bade wawancara deui salah sahiji warga Rohingya. Eta aya di ditu. Hai urang samperkeun. Halo. Kan nami anjeun teh? Anjeun bisa bahasa Sunda teh? Saetik. Saeutik. Oh gitu. Anjeun di dieu keur naon eta mamawa tongkat gitu meni eta panjang gitu. Mam. Oh anjeun lapar hayang dahar. Acan dahar. Oh. Nah anjeun tiasa datang ke Indonesia. Terang nurutkeun batur we. Oh nurutkeun batur. Sareng saha ka dieuna? Sareng babaturan. Oh sareng babaturan. Iya. Menurut anjeun kumaha kondisi pangan anu diberekeun ku pamarintah Indonesia teh? Cakep. Cakep. Naon cakep teh? Oh cekap. Cekap. Iya. Menurut abdi sakitu hungkul mah. Cih. Aduh. Gitunya. Hatur nuhun ya, Pak. Oke, sakitu wae pemirsa. Urang kembalikan deui ka studio.
Satria Mahathir teh nyaeta wargi Rohingya. Nah bisa gitu. Dina salah sahiji program TV anu namina Kabar Kabur, wartawana ngawancara salah sahiji wargi Rohingya. Dina videona arurang tiasa tingali bedana Satria Mahathir jeung eta wargi Rohingya. Tahan nami anjeun teh. Keringih di mana? Kernaon? Jika nu saruanya tong hilap, like, sareng komen di handapnya. Shawty, would it be alright? Come on, show me that you do. Now tell me, would you really ride for me? Baby, tell me, would you die for me? Would you spend your whole life with me? Would you be there to always hold me down? ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب Halo Satria Mahathir, apa pendapat Anjen ngenaeun video nu viral? Mana teh orang Rohingya? Hah? Berita di mana? Da urang mah lain warga Rohingya. Urang mah di Jakarta, bro, asli Cogil. Asli Cogil. Not lain-lain, not Rohingya. Yes, I am Cogil. Eta wae warta anu tiasa arurang sampaikan. Sareng abdi agi sabega mikeun pohan. Nesya bedes Nesya. Amit mundur, amit mungkur. Nuhun. Balik ke deui. Kumaha kok di sini kok? Balik ke mana? Baik rintangan buat Syuki. Suka duka apa sih? Rintangan. Apa sih? Itu lagu apa sih? Bandung. Bukan Dono. Sekarang gila. Coba. Coba.